Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring sapatos biasa dina pedaran materi pangajaran bahasa Sunda. Karsan dina dinten ieu simkuring bakal medar ngeunaan biantara. Nanging sateuacanna sapatos biasa simkuring umajak ka saderek sadaya anu teu acan subscribe mangga di-subscribe heula. Utamina kanu nembe nongton ieu kanal. Hatur nuhun anu parantos subscribe ulah hilap like sareng dibagikeun linkna ka rerencangan. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, hayu urang langsung wae kana materina, nyaeta materi biantara. Nah, urang langsung kana biantara. Biantara teh naon wangeunanana? Biantara teh nyaeta kagiatan nyarita di hareupeun balarea pikeun nepikeun hiji maksud atawa informasi anu penting. Jadi, biantara teh nyaeta kagiatan cumarita di hareupeun balarea. Tujuanna pikeun nepikeun maksud atawa informasi anu penting. Satuluyna, orator. Aya istilah orator dina biantara. Naon ari orator? Nyaeta jalma anu ahli biantara. Tah biasana jalmi anu ulung dina biantarana teh disebutna orator. Lamun di Indonesia mah anu kawentar alus biantarana teh nyaeta aya salah sahijina Insinyur Soekarno, aya Bung Tomo gitu. Lantaran dina biantara-biantarana dina orasi-orasina kacida saena kacida hadena sarta ngahudangkeun sumanget pikeun anu ngadangukeunana. Tah kugituna saderek oge tiasa aya harepan kanggo jadi orator ulung atau napi orator anu sae ku cara diajar, sering latihan sarta merhatikeun materi-materi atau bag-bagan ngeunaan biantara dina ieu kana. Mangga ku kituna tongton dugi karengse. Saterusna aya struktur biantara. Struktur biantara teh nyaeta anu kahiji aya salam bubuka. Tah jelas ya upami dina biantara biasana urang sok aya salam bubuka. Salam bubuka teh ayana di awal atawa pangheulana. Nah, jadi salam teh mangrupa ciri atau pamuka tina biantara. Bisa assalamualaikum, bisa sampurasun atawa kalimah pangwilujeng upamana wilujeng enjing, wilujeng siang, jeung sajabana. Satuluyna anu kadua nyaeta aya bubuka. Tah bubuka teh biasana dimimitian ku cara nepikeun salam tur ngucapkeun puji syukur ka Gusti Allah. Bisa oge dina bagian bubuka teh ngadugikeun sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad jeung sajabana. Biasana bubuka biantara teh ditepikeun dina 2 alinea. Alinea kahiji eusina biasana puji syukur ka Gusti Allah sarta sholawat ka Kangjeng Nabi. Dina alinea kadua biasana nepikeun jejer biantara, nah ngeunaan lingkungan, nah ngeunaan lemah cai jeung sajabana. Anu katilu nyaeta aya runtuyan eusi. Tah, naon ari runtuyan eusi? Runtuyan eusi teh nyaeta bagian biantara anu eusina teh ngeunaan maksud atawa informasi nu hayang ditepikeun. Jadi dina bagian runtuyan eusi nepikeun naon-naon wae nu hayang ditepikeun ka pamiarsa atawa ka nu ngadangukeun biantara. Ngaruntuy ti mimiti nepi ka akhir dicaritakeun kalayan jentre. Runtuyan eusi biasana mimiti ditepikeunna teh ti mimiti alinea katilu nepikeun ka alinea anu tangtu. Jadi kumaha panjang pondokna eusi biantara. Bisa nepi ka 7 alinea atawa 8 alinea kumaha eusina. Satuluyna anu kaopat aya bagian panutup. Dina bagian panutup biasana nepikeun poin-poin penting anu tadi geus ditepikeun sarta ayana hiji kacindekan. Dina bagian panutup biasana ditepikeun hal-hal penting atau poin-poin penting anu tadi ditepikeun dina runtuyan eusi. Sarta ditepikeun oge naon kacindekan tina eta biantara. Anu pamungkas nyaeta aya salam panutup. Salam panutup nyaeta mangrupa ucapan salam pikeun mungkas eta biantara. Salam panutup mangrupa ucapan salam minangka ciri yen biantara geus rengse. Jadi struktur biantara teh aya 5. Salam bubuka, runtuyan eusi, panutup jeung salam panutup.
Satulina urang langsung kana tatahar nepikeun biantara. Tatahar teh nyata persiapan. Jadi saacan biantara atau saacan nepikeun biantara, urang kudu tatahar heula atawa nyiapkeun hal-hal anu kudu diperhatikeun samemeh biantara. Naon wae eta teh? Anu kahiji aya sayaga mental. Tangtuna urang kudu siap nalika nyang hareupan balarea anu sakitu lobana anu siap ngadengikeun biantara urang. Tangtu anu teu biasa mah bakal aya rasa gemper atau aya rasa teu percaya diri, sieun salah, demam panggung jeung sajabana. Kukituna, saacan biantara dimimitian atawa saacan biantara naprung, urang kudu sayaga heula mental. Urang kudu nyiapkeun mental anu kuat, urang kudu ngawanikeun diri jeung sajabana. Carana kumaha? Nyaeta urang kulatihan, percaya diri, sarta samemeh naik kana panggung urang kudu geus dina aya kaayaan tenang. Carana bisa nyeseup napas atau narik napas panjang dikaluarkeun lalaunan siga kitu. Atau persiapan-persiapan sejenna anu geus asak. Tangtu mental oge bakal alus, bakal kuat. Satuluyna anu kadua nangtukeun tujuan biantara. Tah, sangkan mental kuat teh salah sahijina urang nangtukeun tujuan biantarana. Lamun tujuan biantarana geus kacekel ku urang tangtu bakal tatag dina nepikeun eusi biantara. Nu katilu, milih jejer atau pokok persoalan. Milih jejer atau pokok persoalan teh nyaeta milih tema atau milih masalah ngeunaan naon nu bakal dipedar dina biantara urang. Anu kaopat, aya maluruh jalma nu bakal hadir. Ieu kacida pentingna, lantaran ke saderek kudu nyaluyukeun naon nu urang diobrolkeun jeung pamiarsa atawa jalma anu hadir. Upamana urang ngabogaan pamiarsa atawa jalma anu hadirna teh guru, piraku urang nepikeun biantara ngeunaan tatanen apan moal nyambung. Jadi tangtuna eusi biantara teh diluyukeun jeung jalma anu hadir. Upamana nu hadirna teh barudak, piraku mawakeun materina teh anu berat-berat pan moal mungkin. Jadi antara eusi biantara nu hayang ditepikeun ku urang jeung pamiasa anu ngadangukeunana kudu luyu, kudu satata ngarah kaharti, ngarah manfaat. Satulina anu kalima aya ngumpulkeun bahan. Tah, jadi urang samemeh prung biantara teh urang ngumpulkeun heula bahan. Upamana tadi pamiarsana geus jelas guru. Berarti urang bakal ngumpulkeun bahan ngeunaan naon nu hayang dipedar. Upamana kumaha jadi guru anu pikaresepeun atawa urang hayang nepikeun ngeunaan cara-cara pangajaran jarak jauh anu pikatajieun jeung sajabana. Jadi urang kudu ngumpulkeun bahan pikeun ditepikeun dina biantara nu rek dilaksanakeun ku urang. Saterusna anu kagenep nyaeta nuliskeun gurat badag picaritaeun. Tah, jadi nu kudu ditataharkeun dina nepikeun biantara teh samemehna urang kudu nuliskeun gurat badag picaritaeun. Bisa mangrupa poin-poin penting anu ditulis dina kertas leutik. Ieu hal teh nulungan urang nalika urang biantara tapi poho naon anu rek ditepikeun. Utamana nuliskeun gurat badag picaritaeun teh lamun urang biantarana henteu mawa teks gitu. Jadi urang kudu nuliskeun gurat badag picaritaeun. Anu satuluyna anu katujuh ngadadarkeun eusi biantara. Tah, ngadadarkeun eusi biantara teh nyaeta ngajelaskeun ngeunaan eusi biantara. Dijelaskeun ku urang dina latihan urang bisa kumaha carana nepikeun eta materi biantara kalayan jelas gitu. Eusina naon wae nu rek dibeberkeun, naon wae nu rek didadarkeun ku urang dilatihkeun heula gitu. Tina poin-poin penting tadi itu bisa latihan naon wae nu rek ditepikeun gitu. Kumaha cara nepikeun atawa ngajelaskeunana. Satuluyna tah ieu latihan penting kacida nya. Saupama urang geus sering biantara jam terbangna geus loba, artina dina henteu latihanana oge tangtu bakal bisa. Tapi bakal aya leuwihna lamun urang latihan mah bakal leuwih alus, bakal leuwih parigel, bakal leuwih lancar siga kitu. Urang diteruskeun kana
Hal nu kudu diperhatikeun nalika biantara. Aya naon wae? Anu kahiji parigal muka biantara. Tah, parigal di dieu teh sanes pegelnya, sanes paregal tapi parigal. Parigal teh terampil. Terampil atawa cekatan gitu nya. Nah, parigal muka biantara. Jadi dina biantara bubuka teh mangrupa hal anu kudu diperhatikeun lantaran bakal jadi daya tarik ka hareupna gitu. Si pamilon atau pamiarsa bakal kataji, bakal penasaran, sarta bakal tuluy ngadengikeun biantara urang lamun dina muka biantarana hade. Lamun dina muka biantarana pikatajieun atawa matak ngirut pamilon atawa pamiarsa. Jiga gitunya. Jadi urang kudu tapis kudu parigal muka biantara. Satuluyna eces nepikeun eusi biantara. Tah, sanggeus bubukana hade, urang ulah poho. Eusina oge atawa nepikeun eusina oge kudu hade. Ya, kudu hade kumaha? Eces. Tah, eces ieu teh nyaeta jelas gitu. Henteu terlalu panjang lebar, henteu oge terlalu pondok. Tapi bener-bener neueul kana eusina kaharti ku pamilon atawa ku pamiarsa. Anu katilu aya ngentep seureuhna si ngaruntuy. Tah, maksud ngentep seureuhna si ngaruntuy teh nyaeta runtuyanana teh sing jelas gitu. Ulah acak-acakan. Jol kana eusi heula, tuluy bubuka, tuluy panutup, pan eta henteu hade gitu. Atawa kekecapana henteu kaharti gitu, henteu ngaruntuy atawa struktur kalimahna henteu ngeunaheun. Tah, eta ulah dugi ka kitu. Tapi kudu ngentep seureuh teh tertata rapih gitu, ngaruntuy luyu jeung struktur anu dibutuhkeun atawa luyu jeung struktur anu hade jeung bener. Anu kaopat nyaeta rengkak, pasemon jeung lentong. Nah, rengkak di dieu teh gerak awaknya, gestur atau bahasa awak, bahasa tubuh, pasemon mimik atawa ekspresi jeung lentong. Lentong teh nyaeta luhur handapna sora. Jadi intonasina kudu jelas gitu nya. Satuluyna nu kudu diperhatikeun dina biantara teh nyaeta sorot panon sumebar. Tah, ieu kudu diperhatikeun pisan ku para orator atau anu biantara. Lamun urang keur biantara, panon teh ulah ningali kahiji titik wungkul atawa panon teh tungkul wae terus dina podium. Nah, ulah kitu. Tapi mata urang teh panon urang kudu sumebar ka unggal juru, ka unggal jelema gitu, kudu disapu rata. Sangkan pamiarsa atau pamilon atau anu ngadengkeun biantara teh ngarasa diaku, ngarasa dianggap yen marihna aya gitu. Jadi urang kudu nyapukeun paningal ka pamiarsa atau ka pamilon anu ngadangukeun biantara urang. Satuluyna aya gaya basa kudu pikatajieun. Tah, dina biantara oge urang kudu merhatikeun gaya basa anu matak pikatajieun. Bisa wae urang ngagunakeun babasan paribasa, bisa oge urang nepikeun momones basa atau kaendahan basa gitunya. Jadi make basa-basa anu murwakanti. Murwakanti teh anu ngeunah kadengena sora tungtungna teh mirip. Tah, eta teh salah sahiji gaya basa anu pikatajieun gitu. Satuluyna nyaluyukeun eusi biantara jeung pamiarsa. Ieu penting kacida nalika urang bakal biantara atau rek biantara, urang kudu apal heula saha pamiarsana. Lamun urang biantara di hareupeun guru, para guru upamana sakabupaten misalkeun teh. Tah, urang moal mungkin nepikeun biantara ngeunaan tatanen atau pertanian. Jadi urang kudu nyaluyukeun. Sangkan pamiarsa teh ngarti kana naon nu ku urang ditepikeun dina eta biantara gitu. Satuluyna parigal nutup biantara. Tah, lamun tadi aya parigal muka, ayeuna oge kudu parigal nutup. Nah, habet muka jeung nutup kudu parigal eusi oge tadi pan kudu ecesnya. Tah, dina bagian panutup urang kudu parigal teh lantaran anu ngaranna nutup bakal ayana kacindekan.
Nah, urang kudu pinter nyindekeun eusi nu geus ditepikeun ku urang dina biantara. Nah, sajabat ti parigal nutup biantara oge ngarah si pamilon atau pamiarsa teh ngarasa bebenangan nalika ngadangkeun biantara ti urang. Satuluyna sajabat ti bebenangan teh henteu kapok ngadengikeun biantara ti urang lantaran biantara ti mimiti bubuka eusi nepi ka panutup urang nyaeta biantara anu hade gitu. Biantara anu pikaresepeun, biantara anu pikatajieun gitu. Satuluyna masih nu kudu diperhatikeun nalika biantara nyaeta tatag nyaritana. Nah, tatag nyaritana teh nyaeta maksudna kudu percaya diri dina cumarita, jelas. Henteu aga-ege, henteu loba henteu loba punten atawa kumaha henteu loba kasalahan. Tapi bener-bener tatag ngaguluyur entep seureuhna bener, runtuyan kalimahna bener gitu nya. Tatag teh jelas, percaya diri sarta henteu loba kasalahan. Satuluyna aktual temana. Tah, ieu oge penting. Nah, kudu diperhatikeun nalika nepikeun biantara. Nah, aktual temana. Lantaran lamun urang medar atawa nepikeun biantara anu temana henteu aktual, pasti pamilon teh atau pamirsa teh ngarasa bosen, ngarasa geus apal, naon ieu mah henteu up to date gitu. Atawa henteu nambahan pangaweruh pikeun maranehanana. Jadi aktual temana teh nyaeta medar perkara-perkara anu sakirana penting dipedar dina forum eta. Penting dipedar dina waktu harita kitu nya. Satuluyna aya munal eusina. Munal teh pepel atau berisi nya. Berisi eusina gitu. Jadi anu ngadengekeun teh boga ilmu anyar, pangaweruh anyar. Lantaran tadi munal berisi eusina. Lain ngan saukur heureuyna wungkul atawa lain ngan saukur biantara teh ngomongkeun batur, tapi bener-bener aya ilmu atau aya informasi anu ditepikeun dina eta biantara. Satuluyna alus basana. Tah, alus basana teh nyaeta urang ngagunakeun basa anu bener tur merenah. Anu bener tur merenah teh nyaeta hartina bener-bener jeung aturan, luyu jeung aturan gitu. Kumaha tata krama basana, kumaha cara cumaritana jeung sajabana. Luyu jeung pamiarsa anu ngadengekeun biantara urang. Jadi anu disebut alus basana teh lain bahasa anu luhur tapi dipaksakeun nalika pamiarsana atau pamilona barudak leutik gitu. Tah, lain kitu. Tapi anu luyu jeung bener. Luyu nyaeta sesuai, bener nyaeta turut kana aturan kaedah bahasana. Satuluyna ngandung wirahma. Tah, di dieu ngandung wirahma teh nyaeta urang nepikeun biantara teh henteu gancang teuing, henteu lalaunan teuing, henteu lambat teuing gitu nya, tapi bener-bener aya wirahma. Mana anu kudu wirahmana gancang, mana anu kudu tarik, mana anu kudu alon, mana anu kudu tempona di launan gitu. Jadi ngawirahma puguh mana penekanan, mana kalimah-kalimah anu sifatna umum gitu nya. Tah, nu kudu diperhatikeun nalika biantara teh dina tayangan anu ieu babari pisan ngingetna, cukup ku inget kana taman. Taman teh naon? Tah, kusim-kuring aja dibeureumna nya. Tatag nyaritana, aktual temana, munal eusina, alus basana, ngandung wirahma. Tuh kan. Ya, jadi urang inget weh taman gitu nya. Urang diteraskeun, tah ieu aya kacindekan. Jadi nepikeun biantara anu hade tur bener teh nu kumaha? Nyaeta nu kudu merhatikeun kahiji sora atau artikulasi, jelas henteuna urang ngucapkeun kalimah. Anu kadua lentong atau intonasi atau luhur handapna sora. Anu katilu wirahma tadi tempo mana nu kudu gancang, tempo mana nu kudu lalaunan atawa alon. Nu kaopat nada. Nada nyaeta patali jeung rasa eusi biantara, upamana kalimahna teh atau eusina teh pikabungaheun. Urang oge anu dikedalkeun teh kudu pikabungaheun.
Atau sebaliknya lamun anu kudu ditepikeun teh nyaeta hal anu pika sediheun. Berarti nada urang oge kudu ngagambarkeun anu sedih gitu. Satuluyna pasemon teh nyaeta ekspresi atawa raut wajah lamun cek bahasa Indonesia mah nyaeta gambaran dina pasemon urang kitu nya. Kudu matak pikatajieun ulah matak bubar pamiarsa. Satuluyna aya pasang peta atau gestur. Tah pasang peta di dieu teh lain urang masangkeun petanya peta dunia, tapi peta di dieu teh nyaeta gestur atawa gerak tubuh. Kitu nya cek bahasa Indonesia mah gerak tubuh atau gerak awak. Jadi urang bisa we ngagerakeun leungeun, bisa we sirah gitu. Jeung sajabana anu bisa ngawakilan kana eusi biantara nu ku urang ditepikeun. Tapi gestur di dieu ge lain gestur anu kaleuwihi, tangtuna gestur anu bener tur merenah gitu nya. Urang diteraskeun langsung kana metode biantara. Tah ayeuna urang medar ngeunaan metode-metode biantara. Aya naon wae metode biantara teh? Anu kahiji nyaeta aya dadakan atawa impromptu nya. Nah, naon nu disebut dadakan nyaeta henteu tatahar heula, henteu persiapan heula gitu nya. Jadi urang langsung ditodong atawa urang langsung spontan harita keneh urang kudu nepikeun biantara. Tah ieu di dieu urang ngabutuhkeun kaparikelan atawa konsep anu tereh pikeun nepikeun biantara. Lantaran di dieu mah sama sekali teu aya persiapan atawa tatahar. Jadi urang kudu pinter improvisasi atawa urang ngandalkeun pangaweruh urang anu aya gitu. Jadi kumaha carana ngolah basa, ngolah pangaweruh sangkan jadi biantara anu hade pikatajieun sarta mundel eusina gitu. Satuluyna anu kadua nyaeta aya metode catatan ringkes atau ekstemporan. Tah naon ieu nu dimaksud catatan ringkes atau ekstemporan? Nyaeta biantara ku cara nempo raraga atawa runtuyan eusi kitu nya. Eusina anu singkat gitu. Jadi urang nyieun catatan poin-poin penting. Tina catatan poin-poin penting eta urang bakal bisa mekarkeun atawa ngalegaan bahasan dina biantara. Satuluyna anu katilu nyaeta naskah atau manuskrip. Tah ieu mah metode biantara anu biasana ditataharkeun heula. Sifatna biasana formal atau resmi. Contoh biantara presiden atau biantara menteri gitu dina acara-acara upacara upamana. Tah eta disebut biantara metode naskah. Jadi biasana sifatna resmi atau formal sarta naskahna disiapkeun heula samemehna. Satuluyna nu kaopat talaran atawa memoriter. Nah, biantara ieu teh nyata ditalar atawa diapalkeun. Samemehna aya tatahar atau persiapan-persiapan anu tangtu pikeun ngalatih sangkan nalika biantara henteu poho gitu. Jadi lamun poho nya tetep urang kudu bisa improvisasi. Saterusna aya gaya nepikeun biantara. Tah gaya nepikeun biantara ieu teh unggal jalma beda-beda ya. Unggal jalma beda-beda kumaha kamampuna sewang-sewangan. Jadi gumantung kana kamampuna sewang-sewangan. Aya naon wae gaya nepikeun biantara teh anu kahiji aya lagam religius. Naon nu disebut lagam religius? Nyata lagam atau gaya agamis gitu ya. Anu nuduhkeun gaya biantarana eusina teh ngeunaan keagamaan. Upamana ceramah gitu nya, khutbah atau pengajian. Tah ieu disebut lagam religius. Anu kadua aya lagam agiator. Nah, anu disebut lagam agiator nyaeta lagam biantara anu ditepikeun kalawan agresif jeung politis. Tah ieu teh biasana sok aya dina biantara-biantara anu patalina jeung politik, upamana kampanye atau dina kongres partai jeung sajabana. Tah agiator mah udagana teh nyaeta keur mangaruhan batur gitu. Jadi agresif di dianya agresif jeung politis lantaran tujuanna nyaeta pikeun
mangaruhan batur. Contohna dina biantara kampanye tadinya. Satulina nu katilu lagam konversasi. Nah, lagam konversasi nyaeta gaya biantara anu gaya guneman atau gaya biantara anu ditepikeun kalawan antare teh lalaunan teu pati gancang ya. Eces jentre jelas ya, eces jentre teh tur ngentep seureuh. Tadi ngentep seureuh teh ngaruntuy nya. Luyu jeung runtuyan kekecapan boh kaeda basana jeung sajabana ya. Tah, konversasi teh biasana dilaksanakeun dina kagiatan-kagiatan rapat, seminar atawa riungan gitunya sawala. Coba we tingali biantara dina rapat atawa seminar gitunya pasti henteu gancang teuing tapi leuwih ka ngaruntuy ngentep seureuh gitunya. Satuluina anu kaopat aya lagam didaktik. Naon lagam didaktik teh nyaeta gaya atikan. Nah, gaya atikan teh naon? Nyaeta biantara anu eusina ngabejaan, ngajar atawa ngalatih. Tah, biantara anu kumaha sih contona? Nyaeta biasana anu ditepikeun ti saluhureun ka sahandapeun atawa ti guru ka murid. Tah, eta disebutna lagam didaktik. Lantaran dina gaya didaktik mah nyaeta biantarana anu ngabejaan, ngajar atau ngalatih. Jadi eusina ngeunaan eta. Satulina anu kalima lagam sentimentil. Naon lagam sentimentil teh? Nyaeta gaya biantara anu eusina ngajen atawa meunteun kana kaunggulan atawa kahengkeran hiji hal. Gitu. Bisa oge eusina teh ngeunaan kabungah atawa kasedih. Tah, naon contona? Contona teh upamana biantara dinu hajatan atawa biantara dinu kapapatenan ya. Kapapatenan teh dinu maoteun gitu. Jadi lagam sentimental mah tadi gaya biantara anu eusina ngajen atawa meunteun kana kaunggulan atawa kahengkeran hiji hal gitu. Satulina lagam teater. Naon lagam teater? Nyaeta gaya biantara anu make pasemon jeung lentong nu diluyukeun kana eusi biantara gitu. Jadi leuwih menjiwai naon eusina, kumaha suasanana, kumaha beungeutna atawa raut wajahna, kumaha lentongna jeung sajabana bener-bener diperhatikeun. Tah, kumaha we urang lamun main teater gitu. Nah, da biantara oge siga kitu. Jadi kacida merhatikeun unsur-unsur eta. Jadi seolah-olah urang teh keur ulin peran gitu nya. Nah, ulin peran siga keur main teater gitu. Tah, biasana ieu digunakeun ku saha? Biasana digunakeun ku artis jeung aktor dina pagelaran drama gitu ya. Jadi biantara teh kacida loba pisan gayana gitu. Jadi urang kaasup kana gaya anu mana mangga tiasa nganilai sewang-sewangan. Satuluyna aya padika ngaregepkeun biantara. Tah, ieu penting sami pentingna sajabati urang bisa nataharkeun biantara, bisa nepikeun biantara. Aya mangsana urang oge kudu jadi nu ngaregepkeun biantara. Nah, kumaha padikana ngaregepkeun biantara teh? Ngaregepkeun teh ngadangukeun ya, jadi urang posisina jadi pamiarsa. Hal naon wae nu kudu diperhatikeun nyaeta saregep tur daria ngaregepkeunana. Nah, saregep teh nyaeta sikap gitunya. Sikap daria teh serius ngaregepkeunana teh ngadangukeunana. Jadi urang kudu sikap jeung serius gitunya ngadangukeunana. Lantaran eta teh salah sahiji ciri urang teh ngajenan atawa ngahargaan kanu keur biantara gitu. Anu kadua nyaeta catatkeun hal-hal anu dianggap penting. Upamana tadi anu biantarana teh ayana dina kongres atawa dina rapat. Tadi pan ayanya gaya biantara naon anu aya dina rapat atawa urang keur ngadangukeun biantara guru. Nah, eta kudu dicatetkeun hal-hal anu dianggap penting. Satunya nu katilu teu meunang ngobrol. Ya, ieu teu meunang pisan lamun urang jadi pamiarsa tuluy aya anu biantara tapi urang teh ngobrol. Eta sarua jeung teu ngajenan. Istilahna nyieun nagara di jero nagara. Geus puguh aya nu keur cumarita urang milu cumarita.
atuh informasina oge moal bisa nepi ka urangnya engke beres biantara urang teu apal nanaon lantaran tadi urang ngobrol. Saja batik itu ngobrol teh memang hal anu goreng nalika aya nu keur biantara teu sopan gitu. Satulina anu kaopat bisi poho hadena mah direkam. Tah ieu mah alternatif lamun urang aya dina kagiatan anu kacida pentingna tuluy urang teu kaburu nyatet atawa catet lamun dicatetkeun moal kaudag tah ieu kurang bisa direkam gitunya. Tah saderek sakitu ngeunaan pedaran biantara ti mimiti tatahar urang nepikeun biantara tur jadi pamilon atau nu ngaregepkeun biantara. Jadi aya hal-hal anu kudu diestokeun atau hal-hal anu kudu diperhatikeun sangkan biantara urang hade, sangkan urang jadi nu ngadengikeun oge hade gitu nya. Sakitu ti sim kuring, hapunten bilih seueur kalepatan kekecapan atawa salah nulisna. Kalepatan estuning ti sim kuring. Hatur nuhun kana perhatosanana. Anu teu acan subscribe mangga di-subscribe heula, ulah hilap di-like sareng dibagikeun ka rerencanganna. Hatur nuhun kasadayana, ieu aya daftar pustaka. Pamungkas ti sim kuring hayu bagikeun saloba-lobana sabab urang ulah pernah bosen babagi ilmu pangaweruh. Hatur nuhun ti sim kuring, sampurasun.